Pemirsa kalau dangu anu sami-sami ngupikeun ieu dongeng enteng pemberah manah biasa saban wayah kieu. Mudah-mudahan dongeng ieu anu nyak jejer carios nyaeta digebruk ucing. Kalayan dongeng ieu teh disponsoran ku Kompan sareng sepatu. Mugi wae pamirsa konang sadayana sing hibur kolbu ka beberapa mana dongeng enteng ieu anu hanca kamari urang teraskeun deui. Kacaritakeun dina wanci tengah peuting keur sepi jempling nu ayangan ukur sing kerotna cak-cak. Harita mangkardun teh sare malum duda meureunan harita teh aya sarena tadi sasarung teh make kolor. Biasa ari duda mah geningan sok unyuk wae si otong teh bari utek-utekan keur ngeunah tibra manehna teh ngimpi nyata jalan-jalan jeung nu geulis bari silih tungtun silih cepeng panangan ujug-ujug ngagoak harita teh manehna teh bari ngagorowok bari nyekelan si otong. Waduh geus kitu teh aib sing horeng si manang horeng digabruk ucing. Samarukna meureun ucing teh ngoconan puguh meureun utek-utekan teh si otong. Pemirsa kondangu sadayana atuh harita teh tetangga-tetanggana teh kageulingkeun kagareuwahkeun kudu ngagoak. Puguh pantona teh harita teh ditulakan pemirsa. Kunaon Dun? Dun, buka pantona Dun. Aduh, cenah harita teh setengah ngimpi meureun dalalembutan acan kumpul. Geus emang jejak awas ah, cenah ceuk Rasim. Bari ngawahan teh harita teh. Ya, cebrot. Dasar pantong geus butut harita teh mangrasio asup kanu kaleng kue. Kanu kaleng biskuit tuturkeun harita ku Mang Rohman pugus duaan ngarimpukna kaleng kue. Sing arugil we duaan. Pemirsa kondangu. Nya nanaonan teh buru teh si Kardun. Uing mah hese keluar, ceuk Mang Rohman. Aing geus kitu teh ari Mang Tohir harita teh. Kajero, "Dun, ieu maneh kunaon Dun?" Ari samarukna meureun nu dicekel teh urai kibuk habok teh harita teh. Ku pohol maneh teh keur ngarona, kuak di wae teh harita teh. Kardun teh ngagoak. Tua. Ye. Eta kunaon orai naon? Lain Mang, digabruk ucing. Ah, gitu pemirsa. Ah, gitu aja jadi duda teh. Leuh, waktesna ka bujang saep. Mangga urang teraskeun deui anjing. Untuk mendapatkan berita selanjutnya silahkan tekan tombol like, subscribe dan nyalakan loncengnya.